Karena si Sari cingogo di itu sebenarnya kira aku orang sampurkeun bari tatanya bari ngobrol. Ari Sari kunaon ulang-ulang wae jeung nyekelan beuteung Teu kunaon mat abi mah biasa aja. da teu biasana biasa ge maneh teh gairah aya nama kunaon kieu ngurung kieu maneh teh Abieuna keur teu enak badan meureunnan ieu teh. Aduh tuh tadi ge mules wae euy. kunaon maneh teh tara biasana pan biasa ge sok curhat pan urang teh besti jeung maneh teh Embung Ahmad era rek balik kurang. nah kunaon si Sari ku aing rek diajak ngobrol kalakah kabur ampun naon nu dirasa Kunaon Ari Sari lompatan kitu nepikeun ka nubruk. Kalah siga nu kasurupan. Teu kunaon da teh hampura atunya abi pulang heula. Ku aya-aya wae si Sari mah hirupna teh. Kamananya itu budak teh isuk-isuk teh teu balik-balik. Kunaon nya teh budak teh geus sababaraha poe ulang-ulang wae. Ari mana di mana wae kolot mah melang yeuh. Kitu we pagawean teh. Lain bantuan indung mah kalah ulinna jeung ulin kitu we pagawean teh. Si mau menigandeng wae. Tadi Pudin, mana mah diomongan ke indung teh kitu wae. Tuh bantuan tempur si bapak. Keur ngalasuluh ngalanan sok bantuan bulu. Lanjut nyawe wadak we. Cek ari tadi pang itu di jalan jeung si Sari Panggi ngantein kunaon tadi teh si Sari teh lulumpatan nepikeun ka nubruk ka urang oge. nya wios atuh cek abi bade ka bumina weh manawi aya di bumina mangga atuh cek Nya mangga. Bi Naon? ai si Sari nang aya di imah weh Aya mau dikeluarkeun deui. tapi angeus aya geus balik kitu Aya. bae atuh ari geus aya mah urang rek balik deui weh ari geus aya mah heuh Bi Sok. Di kamana deui maneh? Tadi si Isak nyamper ka dieu ku mama ulah. Terus naon di kamana? Haben we ngider. Ya keluar mama tong ngadarang we urang lieur di imah oge. Eta mah ari ditanya ku indung kitu wae. Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Sari tuh. Waalaikumsalam. Lebat tuh ada tadi kunci. Besti. Curhat di luar yuk, Besti yuk, bisa kadang nih di dia nih. Ayo atuh. Yuk, di luar yuk. Besti di sini weh, curhatna. Sok tulikan Besti sok. Curhatna kumaha. Masalah hamil teh ya Besti. Nah, kamu bisa apal hamil Besti? Heeh Besti sababaraha ieu abi teh moal wae ujung hayang hasem. Terus kamu yakin itu teh kamu hamil? Heeh kan ciri-ciri na hamil teh kitu Besti. Tapi oge nya anu hamil mah emang sok sebel jeung sok hayang wae nu hasem Besti. Heeh Besti abi teh kudu kumaha ka ngomong ka inung abi kumaha atuh sok. Ya geus we daripada disumput-sumput orang bebeja yuk kasih mamaku abi urang anteur. Yuk. Ayo. Ya.
Yeuh, Naon, Bi? nempo si Saripudin teu? Teu, urang teu nempo. Dikaram di imah. Mantau ke mana? Beraku ka bibit teh bebeja. Ka ditu tadi mah tuh udah ngararobrol lah ditu Suka teh duaan. jeung maneh. Jeung saha itu kira jeung saha? Heuh yang da duaan da bieu teh urang ka ditu teh ngalaliwat tuh. Nyaan ka ditu? Heeh, ka ditu. Tah geuningan. Di mana ari maneh? Inung neangan sok kade. Yeuh, inung neangan. Malik ka inung kade malik. Geus di mana ari maneh teh? Terus ulin jeung si Besti. Geus di mana? Nu beneran di mana? Ti masih Besti. Neneangan inung lieur, inung mah di imah pak segala. Maneh kalah ulin wae. Sok geus gesok diuk di dinya sok dariuk nu ngobrolkeun sok diuk. Ari maneh teh kunaon ieu sok ngomong ka inung maneh ulang-ulang wae geus babar hari ieu. Jadi kieu Bi, si Besti teh curhat ka abi nuju ngandung. Ari sia baba ngandung naon sia reuneuh sia jalu. Naon mama, emang lalaki tuh bisa ngandung? Tah Bi kitu matak si Besti sok ulang-ulang teh. Saripudin sia teh lalaki. Aya wae keluarga.